sonten wargi sadayana seputar info hadir deui. Ngiringan kagiatan Anjeun sareng abdi Antoni Lande. Sareng abdi Muhammad Fikri Fadilah dinten ieu urang bade ngajak anjeun ngajajah salah sahiji kawasan legendaris anu jadi ikon kota Jakarta nyaeta Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia di Pikawono minangka tempat anu nyimpan sejarah perjalanan ekonomi jeung moneter Indonesia. Gedongna anu megah, kalayan arsitektur kolonial jadi daya tarik anu teu tiasa dipopohkeun sareng saksi bisu perkembangan sistem keuangan di negara urang. Dengan ukur eta Museum Bank Indonesia oge nawiskeun pangalaman edukasi anu interaktif. Tur mata pikaresepeun di dieu para wisatawan tiasa diajar nganuan peran penting Bank Indonesia dina ngajaga stabilitas ekonomi. Ninggali koleksi mata uang kuno nepi ka ngartos evaluasi sistem pamayaran ti mangsa ka mangsa. Hayu urang bebarengan ngajelajah keindahan kaunikan sareng sejarah anu mata penasaran di Museum Bank Indonesia. Nganukur di seputar info. Wilujeng sonten wargi sadayana. Museum Bank Indonesia paranehna di kawasan Kota Tua, Jakarta, tepatna di Jalan Pintu Besar Utara. Gedung ieu baheulana mangrupa kantor utama The Yavache Bank anu diadekeun tahun 1828. Teras dialih fungsikeun jadi museum tahun 2006. Museum ieu nyimpen rupa-rupa koleksi berharga seperti mata uang kuna di zaman kerajaan, uang zaman penjajahan, nepi ka uang modern. Aya oge dokumen sejarah, alat transaksi tradisional, jeung replika proses pencetakan uang. Ku ayana teknologi interaktif seperti augmented reality diajar sejarah di dieu jadi leuwih pikaresepen. Arsitektur kolonialna anu megah jadi daya tarik saja. Kalayan ornamen klasik anu masih katingali asli nanana. Museum ieu lain wungkul tempat diajar ngeunaan ekonomi, tapi oge kohangan pikeun ngarasakan seni, budaya, jeung sajarah dina suasana anu elegan. Wilujeng sonten pemirsa, ayeuna abdi aya di kawasan Kota Tua Jakarta tepatna di Museum Bank Indonesia. Salah sahiji tempat sejarah anu janten daya tarik wisatawan. Di dieu abdi parantos sareng salah sahiji pangunjung anu anyar wae ngalaman pangalaman di museum ieu. Wilujeng sonten Ibu, sareng saha abdi tiasa ngobrol ayeuna? Mangga. Dupi tiasa dicaritakeun kesan Ibu nalika datang ke Museum Bank Indonesia ieu. Ya kesan nate upami ningali patung-patung jadi kagugah tinu sajarah nu kapungkur gitu. Janten abdi teh asa ngaraos bingah gitu ningali patung-patung kieu tiasa ngajelaskeun ka murang kali upami ieu teh ieu patung ieu teh sejarahna kieu terus Ibu Kartini nu sanesna upami Matak narik pisan naon bagian favorit Ibu anu parantos kunjungi di dieu? favoritna teh ningali Ibu Kartini terus ya patung-patung Belanda gitu. Ya, hatur nuhun Ibu atas waktuna. Iya, Ibu makasih Ibu. Sami-sami. Wilujeng sonten Ibu, sareng saha abdi tiasa ngobrol ayeuna? Sareng Ibu Andriati. Dupi tiasa diceritakan kesan Ibu nalika datang ke Museum Bank Indonesia. Nu utami mah nya mumpung liburan anak sareng incu teh kepengen jalan-jalan. Nah, mumpung ya cucunya incunya ge pengen ningali gitu di museum di dieu teh aya naon wae gitu.
mantak tarik pisan. Non bagian favorit anu parantos Ibu kunjungi di dieu? Itu ada aya layar-layarnya tuh, ada aya gedung-gedung, terus oge tuh patung-patung, terus aya oge tuh layar nu dihandap teh, nu ada aya pulau-pulau, aya pesawatna gitu. Numetkeun Ibu, naha museum ieu penting pikeun dilestarikan? Museum ieu teh memang penting banget dilestarikan, sabab anak incu teh perlu mengenang sejarah-sejarah mengenai bank dan sareng juga proses uang teh kumaha gitu. Oke. Hatur nuhun Ibu atas waktuna. Sami-sami. Pemirsa, eta tadi perjalanan kami ngejajah Museum Bank Indonesia di Jakarta. Hiji tempat anu nyimpan sejarah perjalanan ekonomi sareng moneter Indonesia kalayan arsitektur kolonial anu megah. Laras pisan dikoneksi mata uang kuna nepi ka cerita sejarah sistem keuangan. Museum Bank Indonesia teh mangrupikeun tujuan anu kadah didatangan pikeun nambah wawasan jeung ngarasakeun kaandahan budaya urang. Mugi perjalanan kami kali ieu tiasa masih inspirasi pikeun anjeun sadayana pikeun ngajajah warisan budaya jeung sejarah bangsa anu pohara berharga. Hatur nuhun para parantos ngawilujungkeun kami Abdi Muhammad Lugi Fadilah Sareng Abdi Antoni Lande pamit undur diri. Beresin ceritanya. Wisnu kayak nggak ada temennya. Informasikan kepada pelanggan dan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Gimana pendapat lu? Capek? Lu gimana? Panas. Rumah Jahara pemandangannya gini guys. Pemandangannya. Macam tak betul je budak ni. Udah lu baca-baca apa? Coba sedikit. Hai guys, jadi kita lagi di mana Ken? BI. Oke, jadi apa itu BI? Saya hai dong.
stay tune guys. Iya nih, kita mau ngerjain tugas. Oke guys, Kita lihat videonya yang sangat-sangat Hai guys. Lagi mana guys? Kenapa? Iya jangan ngambek. Merah sih, kok gue biru? Kamu merah ya? Ini biru sih. jadi ada apa ini? Duit 100. guys, ini behind the skin juga bisa jadi ya guys nih. Ini jauh-jauh ke Jakarta cuma buat naik sepeda. Buat apa? Tapi itu jauh-jauh ke foto ya. Ini cuma buat naik sepeda. Apaan sih naik sepedanya begini? Naik sepeda. Ayo dong naik, gimana sih hilang ah? Gue udah beli nih. Berat banget. Kiri. Ya, nggak bisa, Cok. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Udah tadi ngerekam ini. guys, jadi kita udah masuk. Lu nggak diajak. Jadi kita udah masuk ya kan? Keren kan? Iya udah masuk. Kita udah masuk ya guys. Jadi gitu dong.